Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi ahalana wa harama sifa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Basmalah jait jala rahman rahim duni pamit kakek manggilahkan kesemana Allah Fatihah nama rahmati Gusti Allah. Puja puji subridin ati anu salabina ganci dina ati urang sami-sami sangakeun ka Gusti nu Maha Suci Jalla Rabbul Jalal. Puja anu jadi pambuka lawang kabagjaan urang sami-sami sangakeun ka Allah Azza wa Jalla. Rasa syukur tumamprang ka hidayah ilahi Rabbi anu paratos mapan nikmat lahir, nikmat batin, nikmat kesempatan, nikmat kepal ngadiu, diwubuh ku nikmat anu pangageng-agengna, nikmat iman, nikmat Islam masih gancing dina ati urang sewa-sewana. Alhamdulillah. Demi mangsa satemena ye hirup geus mapasangan ringkang. Mungguh berang jeung caana, mungguh penting jeung wanita, mungguh kecap-bolas jeung asik. Siang ieu kecap-bolas asik ku amal kamuliaan seperti pancen rapi di gelam. Aling-aling sanubari alang-alang kakasmaran katedak madawa ringkang sejaman tenan. Gakangna manjang aleutan sinang limo wangian, eusina kanca kakeman resmi jajak jatuh prabu. Sholawat sindaran salam pamugi dilimpahkeun ka junjungan urang panutan alam tuturkeun urang contoh urang buah mana Siti Aminah anu parantos nuntut urang dina alam jahiliyah nuju ka alam anu penuh ilmiah yakni baginda alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nibis ngawalis ka para ahli waris, nagrak ka para sahabat, tugdumugi ka para santri kiai, tugdugi ka urang salaku umatna anu tumut taat kana ajaran mantenna pamugi jaga dengan sapaan di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusin kuring mimpi hormat Bapak Saifuddin Junjunan kan Ibu Wendy Halimah. Anu kusin kuring mimpi hormat Bapak Agus Misbah dan Ibu Ansumawati. Anu kusin kuring mimpi hormat Bapak Kali Mulyadi. Para ulama anu kusin kuring dimuliakeun alimna, para pejabat anu kusin kuring dimuliakeun jabatan-na, para cendekia anu kusin kuring dimuliakeun bijakna, sesepuh anu kusin kuring dimuliakeun pengalaman. Alhamdulillah dengan ayat tadi Sikodi dan Supriyatma pancen tugas ngajaran acara dina enjing-enjing ieu dinten 1/28 Desember 2024 dina raraga tasakur biipah walimatul nikah antawis Neng Rosalma da Pansri Sinaran Paris Ijai Genawan. Insyaallah mudah-mudahan ayatina dina jarak kalaskara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepuh benawargi anu samiraku dialokasi tasakur binipah ranggeyan acara anu baris dilaksanakeun dina enjing-enjing ieu anu kahiji bubukan, anu kadua lantunan kalam ilahi anu insyaallah baris diaoskeun ku kersana ibu yana biantara pamasyarakat. Insyaallah baris didudukkeun ku kersana Al-Mukarram Bapak Ustadz Tatang. Biantara panampian insyaallah baris didudukkeun ku kersana Bapak Ustadz Muhyiddin. Salajengna acara simbolis dilajengkeun kana acara akad nikah oge acara sugeng sindaran acara. Insyaallah rupina acara mudah-mudahan
biasa berjalan di sindana anu dipihara kurang sadaya. Sepuh kana wangi anu sami rawuh di alepas tasakul pinupak supados dinyangkolong kana waktu mangga ieu acara urang buka sasarengan mengucapkeun basmalah.